Mitra nuju ngadangkeun dongeng nuju duna neangan Bapa karangan Kiliksa. Sa episode Kumang Jaya didugikeun para mitra dongeng sadinten 2 kali upload. Enjing-enjing tabu dalapan sareng bunyi tabu dalapan. Tayina sabada namatkeun bagian ke-51, Mang Jaya bade neraskeun bagian ke-52. Waduh ulah kirang-kirang ngapunten bilih kirang ngagemakeun. Namun para mitra peminuh hayok tamat bagi sadin 2 kali mau tamat ya ayeuna angan Bapa mah moal katamat para mitra namun sadinten 2 kali gitu. Namun pamidongeng di Mang Jaya official nu paros tamat aya para mitra diantawisna aya anu judulna Gobang Naga Sakti para mitra Gobang Naga Sakti. Mangga nyangakeun bae eta hiburan pangbeberamana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh kasugri kaumdana kaumdamu para mitra ulah kirang-kirang yang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Margi ai naon teh nyarios teh para mitra sok sir lepatna. Sir lepatna para mitra sadaya. Arya hate macana hayang kitu tapi otak jeung mangan teh parenta jadi lain para mitra. Ieu teh para mitra. Aduh. Mangga atunya ngakeun bae lah. Dongeng judulna neangan Bapa karangan Kiliksa dina bagian ka-52. Wilujeng ngadangkeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Neangan Bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-52. Para mitra kaum dangu, mangsana peuting tuluy ngarayap luyu jeung waktu. Sairama jeung mangsa teu namahan gancang henteu ngonoran. Henteu kapangaruhan ku kahirupan jalma nu loba pisan itu ieuna. Waktu estuning satuhu mangsa kacida satyana. Waktu peutingnya peuting, waktu beurangnya beurang teu aya rundag randegna. Akhirna jangjang peuting mimiti ngalingkup kasedekeun ku cahaya fajar nu ngagebur di beh wetan. Lalang senying rai panoan poe geus tembong pamorna, mangrupa cahaya fajar anu burahay ti tebeh wetan. Manuk saeran recet disada mapag beurang nu bakal datang. Hayam jago raong kongkorongok ngahudangkeun urang lembur. Mere beja yen geus nincak mangsana pikeun ibadah ka Gusti Allah nu nyiptakeun beurang jeung peuting. Tungtungna barasat panon poe bijil ti wetan cahayana hurung ngempur nyaangan buana panca tengah. Urang Ciboros lugina hate bungah bisa tepung jeung mangsa beurang. Pikeun nuluykeun hanca pagawean sewang-sewangan. Tapi kawas ceuk paribasa para mitra. Ari manusa masokeuna ku owah gingsir. Boh laku lampahna, boh pernasibanana, boh mimilikanana kitu deui kaayaan hirupna. Teu aya dina pasipatan anu langgeng. Salawasna gunta-ganti bunga jeung sedih, susah jeung senang, cager jeung gering. Sakumaha nu karandapan ku kulawarga Haji Marnadi. Poe ieu keur dipuragaan ku kasusah. Keur nampa pepeling ti Allah kaparengan ninggang dilarat. Nu geringna hiji, nu bingungna sakulawarga. Harita ge kitu kulawarga Haji Marnadi keuna ku musibah. Nyi Sainah jeung Mas Sarni kabawa gering pikir, susah hate lantaran kudu miara nu gering sapuratina. Wanci haneut moyan. Mas Sarni jeung Nyi Sainah badami di pawon. Ari Haji Marnadi harita teh ngalempreh di tengah imah. Awak nyebret peuting oge mineng sasar. Teu bisaeun usik malik mun obah sok ngagerung da puguh awakna nyareri asa pasiksa. Nyai, kumaha pilampaheun urang ayeuna? Narek di bejaan ari barudak, ari ceuk mah tong wakanana nya. Kitu ceuk Mas Sarni ngamimitian muka carita. Ongkoh nanyakeun tapi dijawab keneh ku manehna sorangan. Ih nya eta kuring oge rek nanyakeun ka emak, naha susulan atawa ulah barudak teh. Sababah teh kuring asa-asa teu daek panceg. Nyari ceuk mah ulah waka mah asana kuring panuju we mak. Tema Nyi Sainah kaciri pisan teu boga pamadegan anu anger. Tah bener kitu. Keun baya antep nu gering mah. Dangke ge cageurna aya. Ayeuna mah pikiran heula manusa nu dua nu ngaran si Anggara jeung si Saera.
eta bakal jadi cucuk rungkang bising teh nyaho mah. Kumaha carana mah pan geus dipasrahkeun ka Mang Ulis. Badami jeung Mang Dampa. Dan kitu mah lain pagawean urang ieu. Keun sina diurus jeung dibereskeun ku manehna. Urang mah ngurus eta we nu lalemesna di antarana surat-surat. Kumaha eta na geus aja bejana atawa acan ti Ulis? Nu matak mah geus nincak poe kaopat ayeuna teh tapi apan kaburu aya kajadian kieu. Mang Ulisna ge jangjina saminggu. Cek Nyi Sainah manehna ngarasa hariwang. Bisi susuratan Cang Rengse mangkaning kaayaan geus mimiti paciweuh. Beuh. Cilaka atuh. Kuduna mah eta heula dibebereskeun. Keun urusan nu gering mah urusan enteng. Kumaha mereskeunana tuh mah? Cekok deui ku duit cing kandel. Moal teu buncelik mata Ki Ulis ge geura. Satu nu teu butuh ku duit. Iwal ti hayam nu teu beukian duit mah. Jeung teu ngartieun ongko. Cek Mas Sarni estu nganggap entengna. Nyi Sainah harita teh para mitra ngahulang bari kerung. Mikiran omongan indungna beuki lila beuki kapikir yen urut urusan surat-suratana. Memang kudu buru-buru direngsekeun lamun henteu bisa gagal rencanana. Badami can rengse can kacekel kacinekanana can kaciri nu harita buk. Can kaciri nu baris bukti. Nyi Sainah mikir keneh. Kalah geus jol anu ngaganggu harita teh aya nu pupuntenan ti tepas hareup. Mangga Tema Mas Sarni bari curing hak panon mencerong ka palebah lawang tepas. Atuh kojengkang harita para mitra Nyi Sainah teh. Muru ka panto hareup ari brai muka panto horeng nu datang teh Ki Ulis jeung Anggara katut Nyi Saera. Buka pantona Nyai mang aya perlu saeutik, cek juru tulis bangun teu sabar. Atuh brai panto dibuka. Bu semah ka jero guk gek dariuk dina korsi. Hari Nyi Sainah rada gugup gek diuk nyang hareupan semah. aya naon Mang Ulis? Tos beres pesanan abdi? Ih, keheulanan urusan paminta Nyai mah. Kumang teh keur digarap kene dalila atuh kudu kadayu heula ongko. Moal cukup ku di desa urusan kitu mah. Ieu mah ka desa teh aya perlu sejen nu aya patula patali jeung nu gering. Ngan samemena mang rek nanya heula kumaha ari Jang Haji? Rada mendingan atawa tambah parna? Ki Ulis harita nanya. Anu mawi wangi mah awakna teh nyebret panas jeung sok sasar wae Ki Ulis. Kawas nu teu eling-eling. Mun usik teh sok ngagerung magarkeun teh cenah sakujur awak asa ajur dipake usik ge nyeri tak kitu Mang Ulis. Oh nya wayahna we da kitu kanyataanana. Taina kieu Nyai nya mang teh rek ngamimitian lungtik nu jailna. Rek mapai laratan nu jahatna. Ngan samemeh kanulian rek nanya heula ka Nyai sabab ieu pasualan teh dibutuhkeun pisan ku Jang Anggara. Mang rek nanya ari Jang Haji boga musuh atawa henteu? Cing pek sebut hiji-hiji. Oh leres Kang Haji da seueur pisan musuhna teh malih mah anyar-anyar ieu teh. Samemeh liren tina urusan dagang teh. Seueur pisan kajantenna nu watak leuwas puguh oge. Tembal Nyi Sainah. Atoh ditanya kitu lantaran aya keur nudingkeun kajahatan miceun salasa. Meureun manehna moal katakan moal kateumleukeun. Da Haji Marnadi loba musuhna. Mun aya naon-naon tangtu nu pangheulana dicuriga teh musuh-musuhna kawas aib. Ari mang mah hayang nyaho hiji-hijina teh sebutan ngaranna, sebutan sabab-musababna. Mun bisa mah sebutan di mana lemur-lemurna kitu tah. Lantaran ku Jang Anggara rek dipapai, rek dipentes hiji-hiji. Kieu Mang Ulis ka hiji si Buldani nya maneh tukang tipu, teras tukang meres ngamusuhan ka Kang Haji pedah teu hasil menta duit ladang sawah ti Cioray. Oge pangna ngamusuhan teh kungsi patelak jeung Kang Haji sarta si Buldani meh-mehan paragat nyawana. Ari lemurna di Cisurup. Kaduana Madsori jeung Majid kungsi mumusuhan jeung Kang Haji. Eta alatan perebut wates, malah Mang Ulis ge ngiring ngarengsekeun masalah eta sanes. Lemurna Mang Ulis ge uninga, urang dieu duanana oge. Katiduna si Tregos Hideung, ieu mah teu kanyahoan ngaranna. Teu kanyahoan lemurna, da abdi ge teu wawu. Pangna ngamusuh, manehna teh butuh surat-suratana. Kawas geus nyaho tina hal ieu. Da eta we basa dituna dina lomari ge manehna nyahoeun. Tas sakitu nu kanyahoan ku abdi mah. Ngan tangtu seueur deui da basa keur dagang ge. Kungsi patelak jeung langanan malah manepi ka urusan gede. Tapi eta mah da teu terang alang ujurna abdi ge teu wantu nyarioskeunana. Kitu tah Mang Ulis. Nuhun atuh Nyai anak kitu mah akur jeung nu dicaritakeun ku Mang ka Jang Anggara. Jadi sidik pisan nu dicuriga teh aya 4 jalma nu 3 geus kanyahoan ngaranna jeung padumukanana.
nganu make tergos can kanyahoan. Ayeuna rek nanya deui ka Nyai kumaha dedegan si tergos hideung teh. Abakna mah jangkung gede, baju jeung calana hideung. Ngomongna rada ngosombuk na jabrik mung sakitu we nu inget teh Mang Ulis. Ngadenge kitu Ki Ulis kerung. Asa-asa aya nu akur jeung jalma nu aya di lembur eta nu jangkung badag jabri. Rada ngosom ngomongna tapi soal baju mah loba nu sarua hideungna hese ngabedakeunana. Kumaha leumpangna? Rada singkang, Tembah nyisaina. Kumaha leungeunna? biasa we ngan basa rek nyabo Kang Haji dan paleungeunna teh jiga nu buntet. Cukup sakitu ge cukup. Taina kieu Nyai, Mang jeung Jang Anggara rek ngamimitian yang anu jahatna da bohongan Jang Angga pada nuding. Ayeuna rek ngabuktikeun jeung Jang Angga teh teu boga dosa. Nya carana rek newak musuh-musuh Mang Haji kitu. Ih nya mangga we atuh. Nuhun we atuh ari kitu mah. Nyisaina beuki bungaheun. Lantaran barad manehna can kasabit-sabit. Anu hartina macan kaameu ku Mang Ulis. Geus kitu mah juru tulis jeung Jang Anggara katut nyisairah amitan. Tuluy turun ti imah. Bewejana mah rek nepungan Madsori jeung Haji jeung Majid da eta nu pangdekeutna. Sanggeus mah barali nyisainah buru-buru nyampeurkeun ka indungna nu aya keneh di pawon. Datang-datang hari weus-weus nyaritakeun anu ieu kajadian, diterangkeun kabeh ka indungna. Halus pisan teh Nyai. Keun si neangan heula musuhnya Jang Haji. Tapi hidup nyieun salah nu kacida gedena. Cek Mang Sarni bari mencrong kawas nu keheul ka anakna. Salah palebah manana emak? Nah, ciri-ciri si tergos hideung make disebutkeun. Nah, da kitu kanyataanna emak. Nyisainah teu ngartieun. Saeutik-eutik acan. Harita teh para mitra. Nah, Nyai teu ngomong heula atuh ka emak. Kumaha mun jadi kasakit? Tapi keun bae da geus, muga-muga we teu kapaluru si Anggara teh ku si Anggarana. Mang, teu kapaluru ku Anggara maksudna. Mas Sarni ngarahuh bangun seungah ka ciri boga kahariwang sieun kabongkar rusiahna. Ari nyisainah ngahuleng can ngarti kana sikep nu jadi indung. Keur kitu kadenge nu gering gegerungan malah sada nyalukan ka nyisainah. Gancang disampeurkeun bisi hayang nginum atawa aya pangabutuh sejen. Sedengkeun harita Mas Sarni para mitra. Harita teh ngahuleng keneh di pawon kawas aya hiji hal anu keur dipikiran. Kacaturkeun para mitra sadaya. Harita juru tulis jeung Anggara katut nyisairah. Harita teh ngagardig leumpang muru ka imah Madsori, kasampak teh Madsori aya keur ngarautan jejer useup. Anakna ge araya keur arulin di buruan sabada uluk salam juru tulis nanya ka Madsori. "Kunaon, Mad? Wae, geuning Paulis. Ye nuju deui lah. Hayang lintar lah." Bari ngareret sot peso dilesotkeun jejer dicekel. Katara rada reuwaseun kadatangan Sema. Wayahna eureun heula kuring aya perlu. Pangasok atuh caralik pilebet. Bus sarerea katepas guk-gek dariuk dina kursi hoe nu saderhana. Madsori buru-buru madep ka Semah bari jeung rada reuwas oge. Pok nanya Daryana keur. "Bade pikir saeu naon ieu Paulis?" "Syukur gasik ditampa. Engal ditarima. Memang bener kuring teh aya perlu ka Mamang sabab ceuk juru pantun teh mah lain lantung tamuh laku lain lentang tanpa seja. Tapi manggul maksud bawa niat anu kacida pentingna. Kieu Mang Madsori, kuring teh kebat we kana naon-naon nu dimaksud ku kuring tiluan. Rek nanya, ari Mang Madsori nyaan kungsi boga urusan jeung Haji Marnadi." Juru tulis mencrong. "Lara sapaan Paulis ge uninga? Pan kantos ngiring nyangkal sawah. Da Paulis nu nyepeng buku ageung tina urusan tanah. Nanging apantos rengse teu aya gantar kakaitan teu aya catang supaan." Madsori beuki reuwaseun. "Bener geus rengse. Ai soal eta mah kuring ge nyaksian. Tapi teu aya salahna mun kuring maluruh deui sabab ieu aya buntutna. Ngancan kanyahoan huluna. Tisaprak aya kajadian-kajadian nu tumiba ka Haji Marnadi. Betimul hiji kajadian nu matak reuwas nyaeta ku kacilakaan Haji Marnadi teh. Nu geus kanyahoan ku urang sarerea taina kuring teh keur maluruh. Huluna nah saha nu jadi cukang lantaranana nu jadi pangacona. Sabab moal aya buntut lamun eueuh hulu tah kitu Mang. Waduh. Paulis abdi ngawantun sumpah henteu. Teu lumaksad binasa teu aya niat nu lain-lain pokona mah kapungkur ge geus isin beak hareup
ku gagal na urusan si Majid ge. Da kuring panuwirang na harita teh. Pilih Pak Ulis panasaran memanggal lah. Dah kumaha abdi ngabuktikeunana. Kedah naon nu diucapkeun supados Pak Ulis percanten. Pokona mah abdi mah teu gaduh maksud hasud, teu boga lampah jahat. Geus teu gaduh urusan naon-naon sareng Pak Haji, harita geus cingcai geus beres pokona mah. Geus bruk berak geus silih hampura. Sabada harita mah geus teu aya masalah deui kitu. Juru tulis ngareret ka Anggara. Hari Anggara can milu nyarita ukur ngabandungan bari nitenan gerak-gerik na Madsori. Nyi Saerah pok milu nyarita. Basa Haji Marnadi cilaka mah Madsori aya di mana? Dinten eta teh ti anjing duwi ka sonten ge. Aya di Cilong ser mang mah. Dapan mah pun adi nuju gaduh hajat nikahkeun putrana. Wangsul teh kinten sonten aya kana pukul 7-na. Aya saksina? Seueur atuh saksina mah. Mangga taroskeun ka pun bojo. Lajeng taroskeun ka pun anak. Pami priyogi mangga taroskeun ka pun adi nu gaduh hajatna. Catet Pak Ulis engke upami ngalangkungan ka Cilong ser urang paluru. Nyi Saerah ngareret ka juru tulis. Mangga Nyai. Ki Ulis nyangupan. Kulantaran Madsori teu ngaku kalibet sarta kakepehan. Kekepehan nyebut teu nyaho kana urusan Haji Marnadi. Tuluy sarerea amitan. Ngajugjug ka Imah Majid. Kaparengan keur aya keur ngomean pacul reka sawah cenah. Kulantaran aya semah kapaksa dicegah heula Majid reuwaseun. Pagawean ditunda gek diuk dina golodog. Teu nita asup ka jero atuh Anggara jeung Nyi Saerah guk gek dina golodog. Ari Ki Ulis nangtung deket hulu lisung. Ya naon ieu teh bet ka hareuwas teuing. Majid ngomong narada heuras pika keheulun. Teu matak ngeunah kana hate. Ki Ulis ge teu bisa leuleuy pok nanya satara basna. Jid, kuring teh ngahaja datang ka dieu teh maksudna rek nanyakeun ka maneh. Ari maneh Jid kungsi boga urusan jeung Haji Marnadi. Saya geus nyaho memang kuring kungsi unggah balewat tangan nguruskeun wates teh. Tapi gagal Haji Marnadi nu unggul, kuring anu ngega curug. Kumaha perasaan maneh Jid? Ah, neueuh le keheul asa diwiwirang ongko. Keheul ka Haji Marnadi, kasarea we ka Haji Marnadi, ka Haji Bakri, Haji Dullah, Kulisi, Ulis, dua kampung, Madsori, kabeh ge ngalarepkeun ka kuring. Neueuh puguh. Nya ngadeudeuh ka Haji Marnadi, teh mal Majid nyaan manehna boga kakeheul. Juru tulis timbul curiga poknanya. Geus ngadenge yen Haji Marnadi anu nyelakakeun. Lain ngadenge deui da milu nulungan atuh. Teh mana polos. Cing kuring minta keterangan saha kira-kira nu hianat ka Haji teh. Bisa mantuan gua tah henteu. Sakedapan mah para mitra Majid ngahulang. Panon molotot ka juru tulis pinuh ku pertanyaan. Majid memang sifatna kitu, tapi teu rumasaeun ari ngajailan ka Haji Marnadi mah. Jadi Pak Ulis teh keur neangan nu jail ka Haji Marnadi? Nya kitu sabab ieu teh geus jelas buntut tina mumusuhan teh. Ngancan kanyahoan huluna. Da huluna loba ieu teh nu mata kapaksa dipapa hiji-hiji. Tadi si Madsori geus manehna susumpahan teu daek ngaku. Da teu rumasa ayeuna kumaha maneh Jid? Waduh Pak Ulis ulah gagabah nuding teh. Dosa hukumna mun nuding kanu teu boga doa hadas. Nah bet gagabah teuing kawas lain pangurus we. Ih lain nuding ieu Majid nanyakeun. Ari maneh rumasan teu? Kari ngomong we nu bener teh kudu loba popolotot atuh. Sok we mun teu mun nya. Juru tulis jadi amek sarta beuki curiga ka Majid. Make kudu loba omong. Mentah we. Titik. Kumaha ari maneh ada kudu pugu atuh naonana oge. Tu pugu naon oge na bet jiga nu aral maneh teh. Anak kitu mah nya maneh meureun nya. Tebongan teu daek teu beunang di leuleuyan. Gagabah teuing sugan kudu dibebakeun bebekeun sungut teh ha. Majid boga penyakit darah tinggi sas dibebakeun dibebekeun. Dibebek sareng dibebekeun benten para mitra. Ai dibebek mah ditutuk gitu sina lembut, dibebekeun mah disoek krewek dibebekeun. Dinyoehkeun sok dibebekeun biasana kulit gitu para mitra. Mun kasarna kana bibir gitu bibir dibebekeun sak waing gitu waing. Ieu para mitra kitu diantawisna mah urang teraskeun. Memang Majid boga penyakit darah tinggi manggih kajadian kitu teh langsung panas. Jung nangtung serepet ngalugas pedogrek nyabat beheung juru tulis. Anggara reuwas manehna rikat nangtungan sakilat nepak suku Majid. Siku Majid nu harita keur ngaheumbatkeun bedog nyerang juru tulis. Hiu plat celeng bedog ngaceleng jauh cerem nancem kana taneuh.
Nenjo kajadian kitu Majid ambek kenaker. Kalayan teu tata pasini deui sakilat Malik peureupna nyamer careham Anggara. Tapi Anggara teu gugup manehna ukur ngalengak meusan. Bari newak leungeun musuh. Hiukap ngonci teu bisa lesot deui. Ih, lesot geus sia bedul. Yang dipodaran sia waing. Majid ngagunyeng-gunyeng leungeun tapi kalah kabeuki page. Sabar Kang. Ulah getah sarupa teu nari naon-naon teh. Mun Akang teu bisa dibawa tenang hartina Akang nu ngajailan Haji Marnadi. Ceuk Anggara tetep nyekel pigeulang Majid. Aing mah teu rumasa. Demi Allah aing mah teu boga laku lampah kitu barina oge. Matak aing barontak ge ku teu geunah we disangkan lain-lain. Lesot ge sia bisa aing am keman saja. Pek wae rek ambak mah mana buktina? Anggara jiga nu hayang nguji kana kamampuhan Majid. Puguh menika kerot Majid teu anta parah deui leungeun kenca nyamer kana beungeut Anggara. Anggara teu ngebahkeun kuda-kuda cukup ku ngayunkeun leungeun Majid. Nu dicekel ku manehna dipake nakis leungeun Majid nu kenca. Aduh, kelo sia. Majid muringis kalah leungeun manehna anu nyeri. Tungtungna muringis bari nahan ka nyeri. Jid, hari sia teh gableg polo tah henteu. Aing nanya sabener-bener leuy jeung Daryana ari sia bet ngajujur nafsu teh. Anak itu mah manis sia boga dosa meureunnya. Ceuk Ki Ulis bari kekerot. Ampun Pak Ulis henteu, kuring mah teu rumasa. Majid harita nyarita. Nah, tuga gabah teuing sia yang dicapok wae. Ampun, Paulis. Aduh mau selepat, Paulis. Ngaros abdi mah henteu teu gaduh dosa. Najannya ge amek ka Haji Marnadi teu antun ari pika kitu mah. Henteu teu sakali-kali deui henteu abdi mah henteu. Majid sadar. Manehna para mitra geus salah tingkah anu ngabalukarkeun ambakna Ki Ulis. Mun nya henteu, poe kamari sia maneh nyaba ka mana? Bangsul ngalah we ti leuweung saksina ge Pak RT da sasarengan miosna oge. Dongkap ka rompok teh dur magrib ujung-ujung tepang sareng Haji Marnadi teu terang-terang acan. Kajeun atuh geus pugu kitu mah. Ngan awas ya mun bohong, maneh kudu tanggung jawab. Poe ieu keneh kami rek nanyakeun ka Pak RT. Nah bener omongan maneh atawa henteu? Pami keterangan abdi bohong mah abdi kudu tangkep. Sanaos bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang ge. Abdi mah pasrah nyangakeun tabeuh teuk-teukeun suku genteng belokeun. Namun mun abdi ngabohong, sangem paripos mah hukum gantung buang tinggi ge nyangakeun. Ka pangeursa Pak Ulis da bobot pangayon timang tarajuma ya di pangurus. Gatuh ari kitu mah. Lesotkeun jang Angga. Juru tulis nitah ngaleupaskeun leungeun Majid. Anggara nurut da geus puguh cekeleunana jen Majid teh henteu ngaku. Geus kitu mah teu loba omong deui Ki Ulis jeung Anggara katut nyisairah. Leumpang deui gok ka imah Pak RT nu dimaksud ku Majid teh. Didinya menta katerangan tetela bener Majid mah kamari kaleuweung ngalah we balikna pabuburi. Para mitra kaum dangu, ku ayana katerangan kitu nu ngaberatkeun ka Majid leungit. Kacurigaan tamplok ka Buldani jeung si Tergosi dengan tangtu hese sabab duanana hese nepunganana. Kumaha atuh jang si Buldani teu kanyahoan padumukanana. Si Tergosi deung nya kitu keneh, kumaha mereskeunana ari kieu nya? Ceuk Ki Ulis bari leumpang. Eta kumaha ti saprak patelak sareng Pak Haji si Buldani teh sok aya keneh ngulampreng ka dieu. Anggara kalah ka Malikna nya. Lumatak di harita teh ngampleng we teh aya wartosna. Saha tu Buldani teh sanyana nya? Anggara api-api can nyaho. Ngaran Buldani teh lain hiji, sabab ngaran Buldani lain hiji, bisi lain Buldani Cisuru. Geus kasohor jang Angga manehna jalma jahat garong-gerot. Durjana nu geus nyata pagawean babadog rarampok leutikna maling atawa nipu tampulana sok katega maehan ka nu tanpa dosa. Tapi alhamdulillah urang dieu mah can kungsi jadi korban ukur leleutikan. Kumaha kasang tukangna kahirupanana? Teu terang buka kumaha mang mah kahirupan manehana teu terang. Jep jarempe sararea bingung mikiranana kudu ka mana neangan musuh Ki Haji. Da aya di lembur eta mah ngandua kitu ge geus puguh yen teu ngaku salah. Sabot laleumpang kitu ti kajauhan aya nu leumpang bangun tenang. Hiji lalaki jangkung gede make pakaian sing sarwa hideung. Bukna jabrig nutupan punuk nu pangheulana nenyo teh nyisairah. Sareretan ge betras inget kana katerangan nyisaina. Ngeunaan si Tergos hideung teh. Kang Angga, tinggal tu aya jalma keur leumpang, nyisairah nunjuk. Keun bae atuh da biasana jelema mah.
pan ieu ge di jero lembur pantes we kitu kuduna. Temal Anggara teu pati malire disangkana Nyi Sairah teh heureui. Ih akang mah tinggal tuh dadeg bangadegna. Reg Anggara eureun juru tulis milu eureun. Panonna melong ka jalma nu dituduhkeun ku Nyi Sairah kaparengan nukangan maranehanana nu kate nyote ti tukangna. Samemena bisa sila lila nitenanana. Beg hate Anggara leuwas ras inget kan omongan Nyi Saina. Jangkung gede jabrig singkang dampaleungeun buntet. Eta katerangan teh moal poho pikeun Anggara. Paulis, hari itu saha? Anggara nanya bari nunyu. Jiga Mang Dampa teh cobi tengetan aya nu akur sareng katerangan Nyi Saina. Leng juru tulis ngahuleng. Panon meuni teu ngiceup-ngiceup mencerong bari nu leumpang. Nu beuki lila beuki jauh, nyaan aya nu keuna sarta luyu jeung katerangan Nyi Saina. Leumpangna, dedeganana, buukna, aya nu keuna jang. Kumaha tuh bade ditalungtik? Kudu pisan, kudu ditalungtik jang. Ulah dilami-lami ayeuna we langsung ayu urang tuturkeun. Anggara harita para mitra geus teu sabar. Tuluy leumpang deui nuturkeun Mang Dampa nu harita ngajugjug ka imahna. Harita para mitra sadaya juru tulis tuluy nyarita. Keun, urusan si Dampa pasrahkeun ka Mang. Ceuk Ulis bari leumpang maksudna manehna rek nu nanyana manehna. Mang nyangakeun eta mah langkung sae. Nu tiluan terus leumpang ngagedig semurusuh ari Mang Dampa teu kanyahoan bet mengkol bus kapipir imah nu heureut. Jaba kahalangan ku kakayon, kahalangan deh ku pager. Wah, kamana lewasna si Dampa teh Mang? Anggara hariwang teu kudu sieun urang jugjug ge langsung ka imahna. Tanya kitu lah langsung atuh. Juru tulis mengkol kakenca dituturkeun ku Anggara jeung Nyi Sairah. Akhirna anyog ka hiji imah nu pernah narada mencal ti batur. Imah leutik basajan pisan ti isieun jiga nu kosong taya pribumina. Da ieu imah si Dampa teh jang. Tapi na ka mana nya? Ieu pantun narutup keneh, juru tulis heraneun. Tapi teu loba omong tuluy uluk salam. Geus sababaraha kali teu aya nu nembalan tungtungna teh para mitra rek dariuk dina gorodo ngaharuleng teu puguh cabak. Ka mana nyimpang na si Dampa teh nya? Ceuk Anggara. Wah ka bumi Pak Haji. Maulis? Ceuk Nyi Sairah. Ah moal ka mana-mana pasti balik ka imahna. Keun urang dagoan kelanan. Ki Ulis bangun anu teu tenang naker padahal hatena mah keheul bisiknya si tergos hideung teh Mang Dampa. Lantaran mun ditepungkeun jeung kajadian nu anyar kaliwat asana teh teu kahar tipis apunten asana teh kahar tipisan. Buat teuing Mang Dampa teh ngahaja dititah ku Nyi Saina atawa ku Basarni pikeun ngagarong surat-suratana. Maksudna ngarah lantip ulah nganuding kanu lain-lain ditudingkeun kagarongan garongna. Nyurigakeun mun make tergos tangtu wabu nu mata keuna pisan mun nyangka ka Mang Dampa teh dabongan basa Nyi Saina rek ngaganti ngaran ge dina balangko tanah teh apan dikawalna teh ku Mang Dampa. Barang keur ngaharuleng kitu torojol aya nu datang hiji awewe ngagandong suruh bari bulaeran kesang bakat ku capek meureun gubrag suruh diceragragkeun diecageun renghap narik napas jero. Ledak-ledak ngusap kesang kudam paleungeun red kasema. Beulah, geuning aya tamu. Lah, sanes dilebat atuh Pak Ulis. Ceuk eta awewe nu tayalian iwati biikeung bojona Mang Dampa. Waktosna seueur para mitra. Dugi ka dieu we heula nya dongeng nu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Ki Leuksa. Mangga atuh sanes kirang sono mangga teh ngahaturkeun wilujeng kantun meka sadayana permios.